panggil yang orang berem. Pusing aing ka pengisi teh. Bisi. Aing pura-pura tenempo ah. Wah, cici ya konsumen aing. Mana teman? Gua main ini dia. Wah, aing. Mereka mana? Iya. Aing cari ka mana sih? Iya, dia Ngorok berem. Iya. Ngobrol. Naon? Mereka mana? Mereka mana? Ulin lah. Ulin baik, mendingan bantuan orang. Teman itu teh. Orang boga usaha, usaha lumayan sih. Ai sia usaha naon paling oge. Lumayan. Ya, usaha mah. Hei, ngomong teh sing kenceng ai sia goblok sing kenceng teh kadang. Usaha barbershop. Sop naon ai sia teh? Pangkas rambut, barbershop. Tenang, sia bantu aing. Bantuannya teh, Bos. Maksudna konsumen. Ajak kan aing. Menang bagian tenang. 20% lah, 20%. Bisnisnya namanya? Bisnis lah jelas. Oke lah, gitu Mas siap. Warna dia. Minta orang dengan baturan oh. Sip dealnya. Barbershop nang ngaranna? Pilgo. Oke, siap. Oke, Orang siap. dengan baturan. Oke. Oke, yuk. Aduh, itu. Goblok ya. Sia naunan deui sia. Sampai ngobrol, sesalaman heula. Yang aing salaman jeung orok beureum. Gantian dosa, udah kira aing. Aduh aing ngelehan korok beureum. Si mewek sia. Gitu atuh, mantap. Naunan si sia bau. Hah? Bau. Hanya teh. Jadi untuk aing. Goblok sia. Mereka mana itu mending ngobrol jeung aing. Di dia. Kemana? Di dia ngobrol. Aduh. Aing panas hulu ieu gondrong buuk. Mana loba kutuan, aduh. Syukur teu boga duit. Syukur teu saha. Men, mana sih? Kenaon men? Kieu beh. Kumaha terus kawin? Geus dong. Akhirat lu goblok. Anggap geus ya mah. Tapi tuang mah entos meureun. Can. Ada palingan yang ngebeungeun di kusam gitu. Itu siapa liwat. Mana eta? Nyaho aing ge jeung poe liwat bae. Sia eta naon guru bulut bae gitu. Nya panas mugi gondrong kieu. Cukur atuh sia. Satu tambah seputu aing kamaneg. Sia. Borok. Cukur atuh. Bukan duit cukuran ge. Aing nyaho sia. Aya si Mista. Buka barbershop anyar. Cenah mah ngaranna barbershop Virgo. Virgo. Hampir go. Gitu nyaho bukan nama jika nama salon nama elit sia. Barbershop cenah mah. Tapi teu boga duit juga jeung saha wae aya duit mah goblok. Bener sih nya. Ayo tuh berangkat. Ayo. Yuk. Ngobrol sih di dia. Ayo ngobrol mah aduh, ngobrol ya. Sebenarnya sih ya Kedenger di awas. Jadi kieu Dun. Aing bukan rencana ya. rencana naon sih ya? Usaha aing. Usahanya saya sih usahana. Nunggu aing hanya homa. Lo modal tuh sih ya? Ya. Natas. Lupa. Modal sakit tuh mah hidup mah. Mahe. Iki Dun usahana. Ya guys bener. Pantas sedih mah. Dia kagak aing nya. Kos. Non ya. Juragan lawan doltan nya teh. Aku kan awas geser sedikit. Belum sih ya. Jadi aing usaha pangkas rambut Dun. Aing bingung gitu. Nah modal mah. Bukan modal Belum sih ya Cina boga modal. Siapa eta mah? Ieu mah dompet kosong. Belum sih. Ieu usin lagi masker. Pakai masker. Aduh, pakai masker Dun. Ya, entah ke mana sebenarnya jadinya? Kulin aing mah. Pulang ke mana? Ya. Budak. Pulang ke mana ya cara papanggih? Bisa bulan ya itu papanggih. Teh nyawa aing mah. Eta sih Bu.
Selila tuh Pak Bang si Medi kamarana ting teh. Don dapat teu kana mana-mana uling hante, uling kana ayo. Naon sih? Bantuan beresan 4 barbershop mini aing acak-acakan ini beresan. Inilah, Ayolah. Tadi teh barbershop naon sih ngaranna? Virgo, Naon artina Virgo? pipir cingogo. Ayo dah, berangkat. Ayo kali, Dun. Ayo perbuatan aing. Oh, iya. Bawa aja ya kabeh. Bawa iya. Laudan sia kasar. Ayo bisa sapin ke. Ayo. Bro. Lo ngomong. Ya, Dun. Ya, Dun. Nah, itu apa tuh, Dun? Tah, turun dirinya deh, kabeh. Oke, sip, mantap deh. Oh, acak-acakan. Cina Virgo sia mah. Virgo, Nah, artina Virgo. pipit cingogo. Iya apa? Oh, sia mah. Pipit cingogo. Ah, ini ke mana? Nyawa ya ini. Yang nggak ada lagi, ini konsumen. Kayak saya buat dia kerja, oke? Oh lah tuh. Nah. Awas ya, lanu soalnya kadian deui. Ah, Bos. oi. Bener Jul, mantap. Buk nangis gondrong. Oi, Aing mah resep aing. konsumen ya. Mantap. Nya tempat cukur di dieu. Heeh, sia ku masih Virgo kene ku masih. Pikir cingogo, nyantai aja ya, nyantai. Ah, nu penting mah dicukur pipir cingogo. Aing mah penting mah gratis. Sudah lah. Stop. Ieu yang hareup Bebas lah. Ayeuna aing semua konsumen. Komisinan ke transferkeun we nya. Bebas bro, Transfer wae ke nomor rekening kurang di SMS-keun. Oke, mantap. Ya, bayarkeun aing. Gampang. Oke nya. Kalau cukur aing ada ke kebun heula. Heeh, Buru lah. Ada Del. Nun. Sabar. Ya, kan namanya nyantanya. Apa mana? Udah, kertas lah. Mungkin. Buru Nyalem atuh. Ya lo, kita jeung naon? Iya, asa bedaug aja dia. Nya aing dicukur make arit. Ini mau pakai arit. Paling saeutik. Coba. Tes. Moal. Pakai ya? Mbong aing ah. Naon kantin nu gini, mun kitu. Udah nih sama kenaon. Heueuh, ceuk bae mah nya, dicukur make arit. Terus kutu os. Kutu nanglang. Naon ge? Mungkin kutu Anjir, jadi mau di Aneh-aneh bayi cukuran Virgo menyai mah di cukur make sapu. Atuh, make naon tuh? Make ieu. Oh, eta. Ieu. Yuk. Yang disuruh gecan boga. Aing. Ih, siapa ke mana? Aduh, kacau sih mah. Aduh, kayak itu mesti dia cing dia. Saya nyukur sing bener. Oh, udah Nya nyukur make arit. Dah cenah di urut doang dah ayo. Urut heula aing ngeri beuheungna. Biasana cukur baik. Terjadi urut beda baik. Urut heula biasa cukur mah urutna hebat. Kadang tahan ya, letakkan baik. Oh. Ayo, Bagong. Gua aing meni malik ieu. Balikan deui ya. Gedung. Bener ieu, euy. Aduh. Gedung. Mending lin aduh mah. Nempel. Untung sia beuheung aing teu coplok. Aing gitu bisa sebenarnya nyukur mah. Sia. Yang bingung Mau jadi dia. aing lah dicukurna lah. Si Bayar nipu atuh, deh ge. Nah, Bayar aja. Goceng deh. Aduh. Aing. Gagal injak jadi tukang super hiji nage. Aing kasih ijelnya bagai janji merah duit. Kita mayar di. Si Madun mal datang ada masanya. Mun aku kain. Duh, nasib. Ah, kieu bae namanya. Gitu Kang naon ya kira-kira. Dagang. Wah, dagang chicken kayak main buat modal aing. Ah, banyak heula nih rendang.